Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nunda lauk dina karambah daun salam sapalastik nu haladirna loba nu ngajawab salam ngan ka bazar meuli salam balik namla kentang nu ngajawab salam singgara ka balayar hutang. Sekali deui kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul kubra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ilmi wat tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ilhamnal malaikatil mukarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Al ayah wal makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati al hadis wal makna. Nitiwan jinu mustari ninggang kana mangsa nu sampurna. Alhamdulillah urang sadaya tiasa paamprok jonghok bertatap wajah dalam rangka yang begitu sangat mulia di tempat yang semoga-moga Allah muliakan. Mudah-mudahan urang uih sadayana nyendak rahmat Allah, amin. Salawat miwah salam hayu orang panjatkeun ka junjunan alam Sayyidul Habaib sahibul makhluqat, manusia terpuji terhebat termulia junjunan orang sadaya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan orang sadaya khusus nu halaladir dina ieu patempatan kelak mendapatkan syafaatul utma ti Rasul, amin ya Allah ya Rabbal al-mukarramun wal mu'tadamun, para alimil ulama, para kiai, para asyatidil kiram, wabil khusus kasepuhan urang sadaya Pun Abah Zukra, Ustaz Suparta, bil khusus Kiai Ustaz Marzuki, Ustaz Syaifullah, Ustaz Hendrik, Ustaz Arsyidi, Haji Mawi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alladzi lam yudhkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Urang doakeun para kasepuhan, para guru-guru, para kiai khususna sing aya di nararaga sehat, amin. Sehat jasmanina, oke sehat ruhanina, amin ya Allah ya Rabbal. Panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj yang sangat luar biasa dengan effort yang paling istimewa, lempang di jalan ditelepon 15 kali ku panitia, mending mah awewe puguh badot nu teleponan. Urang doakeun panitia mudah-mudahan sing sehat, yang dipelopori oleh Kang Ubaidillah bersama dengan rekan-rekan anom mewah sepuh, agar panitia terus semangat menjadi tombak estafet perjuangan Rasulullah dalam meneruskan nilai dakwah Islam, amin ya Allah ya Rabbal. Qori yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah cetar membahana, alhamdulillah kopi datang. Urang doakeun qori urang mudah-mudahan sing sehat, amin. Panjang yuswana, pengatur waktu, penata acara, garis miring master of ceremonial, atau orang dia ngomong MC. Orang doakeun MC na mudah-mudahan sing sehat barokah, amin. The power of emak-emak sen kanan belok ke kiri, alhamdulillah.
antusias para jamaah menghadiri acara Isra Mi'raj luar biasa. Kalau dilihat dari atas didominasi lebih banyak jamaah ibu-ibu daripada jamaah laki-laki. Belah itu aya rojali rombongan janda-janda lincah. Belah dia namuran aya roneli rombongan nenek-nenek liar. Mudah-mudahan orang kabehan di dia dirahmatan ku Allah, amin. Mamang santri khususna nu ngeluk dari wak awis nalna leungit sabelah. Urang doakeun para santri agar menjadi ad-da'i illallah, amin. Penerus estafet tombang perjuangan Rasulullah. Ibu mun gaduh anak parawan kawinkeun ka santri. Insyaallah anak ibu kawin jeung santri satahun sekali boga anak. Ja santri matara make sempak. Ente percaya unboxing hiji-hiji. Waktu menunjukkan jam 11 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian barat mejeh lain wayah ngaji wayah nak kuntilanak racing kala luar. Urang masih kena kumpul dina ieu patempatan masih semangat kira-kira siap ngaji nepi ka jam 12 siap. Moal bubar, moal bundung, moal marah, moal ngongkosan. Wah, gelo. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimahumullah. Tadi telah banyak yang disampaikan oleh guru kita berkaitan tentang Isra Mi'raj. Intonasi yang bagus, penuh hikmah, penuh penghayatan. Urang kabehan menang ilmuna. Dibalik peristiwa besar Isra Mi'raj, jadi ieu mah ngan naukidan tatambahan teu loba. Tapi yang namanya nambah mamual seueur dalam mundahar lapar kene nambah loba apa heutik? Sok heutik tara loba. Maka mungkin kita akan berbicara sesuai dengan muqtadal hal karena sebuah pepatah mengatakan likulli syai'in maqam wa likulli maqam maqal. Segala sesuatu ada tempatnya dan segala tempat ada pembicaraannya. Kita serius sedikit tapi jangan terlalu serius karena nungora pernah serius disakitin terus. Pebogohan 5 tahun dikawin ku batur hendak kahulu angan ka barejang kadang-kadang mah pemuda munyen status galau dina status pan kata-katana luar biasa. Tak kusangka wajah semanis senja memberi luka sedalam samudera. Waduh barejang hendak di pikiran. Makanya ka para mamang santri tenang mang, urang kudu boga keyakinan ka Allah anu tasdik sesuai dengan salah satu bait yang ada dalam Imriti idil fatah hasba tiqadihir rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Idil fatah hasba tiqadihir rufi, seorang pemuda diukur tina keyakinan ka Allah. Jadi lamun sakirana nganjang diusir balik deui mang pelet. Maca jang jauhkan. Dia kadang dia Allah insan muja bacakan ilmu zating Allah lain maring Allah zating banyak lain maring jagat mengobnya lintang torojan lahum dalam saya jangan maut mati dan buah. Siram caina kabanget awewe insyaallah ngudag. Awewe nanu ngudag. Ieu makan kadang-kadang maaf 1000 maaf. Kita sebagai pemuda keyakinan dhaful iman, lemah keyakinan orang ke Allah. Sedangkan kalau kita tarik dalam matan Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari memberi kita sebuah pengetahuan. Sawabikul himam, sagede-gedena harapan la tahrikul aswarul aqdar. Moal bisa orang nembus dinding roda putaran takdir Allah. Maka mulai ti ayeuna kareupna yakinkeun sakabeh perkara boga Allah, balikeun deui ka Allah, ulah kudu sieun asal ngarokona ulah bonte. Tenang. Maaf seribu maaf. Gitu dah. Nilai laki-laki hari ini bisa diukur dari merek rokok. Lamun rokokna sampurna mil turun saeutik jisamsu minimal epo, minimal eta epo, duit loba utang teboga pikiran aman. Tapi lamun salaki ibu merek rokokna geus mulai nu aneh-aneh lato-lato bonte naon deui Kang nu sakali diisep bengekna 2 bulan eta balangsak eta salaki ibu ngaranna. Nah ialah masyiral muslimin, orang kumpul di ieu patempatan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh mubaligh kita tadi guru orang sadaya, bahwa segala sesuatu sudah diatur pertemuan oleh Allah. Ibu dengein aku, jangan ngenyoh-nyoh terus. Iban kieu ari ngajujung ibu-ibu mah di dia ngomong dihandap ngenyoh-nyoh. Atuh hese ieu tuh tingali bapak-bapak mengaji cicing ngeluk-ngeluk weh beak 2 piring.
Hari ngaji jeung ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu mah Senin ngaji make baju warna hijau, Rebo nang ngaji make baju warna oranye, menang nginjem di Bang Emok can dibayar. Aya di dia aya, awah di dia mah aya ke di lembur hitungan bejana orang itu pindahan di dia. Atuh kajeuleuh ti luhur mana nu solehah mana nu henteu. Nu solehah mah tuh make tiung nage tara nyengsol. Geus ulah dihadean siti. Masyiral muslimin rahimahumullah. Kita kan berkaitan tentang hati, Mang. Keyakinan ke Allah. Ini yang kita raih. Wah, ada banget aku di sana. Ini gantengan asli apa gantengan foto nih? Mun ngomong foto rek balik aing ayeuna ya. Nah, nitip ka panitia ya banner selesai asalah tolong disimpan di tempat yang aman karena hiji waktu kula pernah ngisi acara di Karawang, peuting didinya isuk-isuk balik kadinya foto gulang geus aya dina WC. Wajah setampan ini ditempel dina WC. Ieu seuri bae eta nya garing molnya. Iyalah orang membicarakan sebuah hal anu mustahil cek akal ngan orang boga hate dengan keimanan ke Allah. Isra Mi'raj kan sesuatu yang tidak bisa kita cerna Mang di dalam akal. Kumaha caritana mun urang balik kana Sahih Bukhari juz kalimah halaman 57 nu nyaritakeun tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lamun urang nyaritakeun Isra Mi'raj asup henteu di akal ngan urang bisa ngarti ku aya na keyakinan ka Allah. Bayangkeun euy. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil wallahu a'lam bi muradi. Subhanalladzi kalimatu tanjih li ta'ajjub yang menandakan sebuah informasi yang paling penting akan Allah pertontonkan setelah mengucapkan lafaz subhanalladzi. Lamun aya jelema nongkrong ibu-ibu jeung tatanggana ngomongkeun batur kan nu kos kieu nu sok ngomongkeun batur da lalaki mah jarang. Begitu diuk dina hiji tempat manehna datang euy ceuk nyaho teu si eta geus reuneuh laju aya salatian aya atuh teu penting eta mah informasina aya deui babaturanna datang euy si eta kamari nginjem duit di yayasan tembus 20 juta laju sia dibere henteu laju kunaon ku urang diomongkeun atuh meuli motor pankes motorna informasina penting disampaikan dengan nada yang penting intonasina jelas seperti itu Allah menceritakan Isra Mi'raj. Subhanalladzi Allah nyaritakeun keagungannya yang besar di depan. Naon sababna Isra Mi'raj ngajadi besar? Sabab Rasul berjalan dalam peristiwa Isra Mi'raj setelah peristiwa Amul Huzni tahun kesedihan. Nabi galau, dilema patah. Tadi tos dijelaskan ke guru orang. Abu Talib paman Rasul wafat ninggalkan kanjeng Nabi. Siti Khadijah bukan perempuan biasa. Awewe nu bager, nya bager, nya gelis, nya beunghar, CEO. CEO Kang, beuh emang kumaha gitu. Di situ Khadijah CEO iya, beungharna luar biasa. Membantu perjuangan dakwah agama Islam. Mun Siti Khadijah boga duitna sok dipasian ka Rasul pikeun membantu perjuangan agama Islam. Beda jeung urang Pak, urang mere duit ka pamajikan 500.000 dipenta ceban hese gati awewe tah bener tanda. Makana ari ngaji jeung ibu-ibu mah hese tong boroning kiai ti luar, kadang kiai ti lembur sorangan teu didenge. Kiai ngaji mingguan di lembur ngomong ibu ulah sok ngomongkeun batur sabab lamun ngomongkeun batur bener jadi gibah, salah jadi fitnah. Balik ka imah panggil jeung babaturan di mana maneh Siti ondangan. Aya naon di ditu? Oh naon lah aing ge dahar make helm. Naon helm endog dipotong sabeula. Teu percaya manehna leumpang ondangan asup ka jero ondangan, Pak. Ditembok ku manehna ieu tenda nu hajat ngawinkeun anak juga tenda tahlilan. Panganten kabeh beak diomongkeun ku ibu-ibu. Ieu cenah nu lalaki kolot amatnya. Di panganten nu awewe halisna rada kaluhur sabeula. Di mana ieu weddingna? Salamatul insan bihaddil lisan. Selamatnya seseorang dimulai dari lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan menggambarkan isi hati seseorang. Maka hirup lamun hayang bahagia, ulah sok ngurusan hirup batur. Daripada ngurusan batur, mending urusan embe. Satahun sekali aya anakan, anakna dijual ku urang. Cuan eta bos. Ya Allah ya Karim. Ya, begitu ningali jamaah nu dipayuneun kabeh hampir ibu-ibu daripada bapak-bapak kulang sararungsing ieu meujeuh ieu encan nyatu entah manggih kezo. You know kezo? Yes. Kezo is sangu.
Makanya ulah nitip ke panitia, tolong kopi ditaikin aja ke atas panggung. Kenapa? Kalau yang muda ceramah harus ada kopi, ya karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Manisnya kopi bisa dinikmati, tapi manisnya janji melukai hati, bos. Terus ya, terus. Coba bayangin ya, bayangin. Makanya kamu biar ngerti, kamu dengein aku dong. Rasul diperjalankan ku Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ari masjidil haram ke masjidil aqsa jarakna kurang lebih 1439 km per jam. Lamun orang di masjidil haram ke masjidil aqsa naik pesawat 15 sampai 20 jam karak datang. Lamun orang di haram dugi ke aqsa naik mobil 20 jam karak datang. Mun orang naik sepeda listrik 7 tahun mau datang-datang. Bingung ngecas narek di mana. Perjalanannya jauh, tapi Rasul melakukan itu dalam waktu yang sangat singkat. Ari Kanjeng Nabi ti haram ka Aqsa doang maka hartiku akalah bisa beta mah. Tapi kan Rasul berhenti di beberapa tempat. Hiji Kanjeng Nabi eureun di Madinah. Madinah tempat hijrah Rasul, tempat diwafatkeunana Kanjeng Rasul, Raudhah di Madinah. 18 bulan setelah terjadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan orang sadayana khususnya orang dia orang biasa munggah haji ke Baitullah muntah umroh, amin. Hayang bisa haji hayang ya doa ya doa menang ijazah ti guru jauh diri itu loba ore kudu make helm ya syaratna kudu dibaca babarangan. Lamun teu babarangan moal diijabah siap babarangan. Ingat mun doa ieu ku urang dibaca isuk hutang kabayar bulan haji urang munggah haji kabehan, amin. Ayo babarangan Allahumma kurang kompak Allahumma nabelah dia kurang kompak Allahumma jual sawahna wa jual imahna meje bener gak teboga sawahna teboga asal ulah laut bae nu dijual bu. Setelah Rasulullah ngalakukan perjalanan ke Madinah Kanjeng Nabi terus deui ngalampah di baturan kuburok jeung Jibril. Panjang teh nya carita atos diceritakeun ku guru urang tadi. Ka mana? Ka Baitul Lahm. Baitul Lahmi. Di mana Baitul Lahmi? 10 km di Palestina, tempat dilahirkeunna Nabi Isa alaihi salam. Apal ibu Baitul Lahm? Saperapatan Kopom aja belok kiri tah kadinya. Baitul Lahm, tidinya Kanjeng Rasul ngalanjutkeun perjalanan ka Bukit Sina. Orang dia ngomong Gunung Tursina, tempat di mana Nabi Musa dipasihan wahyu ku Allah. Wahyuna disebut the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Tidinya Rasul melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa, jadi imam untuk 124.000 nabi. 313 Rasul, nabi orang nu jadi imamna. Berarti inilah jelas bahwa seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu disempurnakan oleh Rasulullah yang membawa syariat dengan tujuan jalbil masali wa dar'il mafasid, mendatangkan maslahat ninggalkeun madarat. Hiji-hijina jelma nu mika cinta ka urang bari jeung bisa mere syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Rasul bu. Wauhkeun anak urang ka Kanjeng Nabi makana ibu balik ti dieu meuli bukuna judulna Sirah Nabawiyah supaya anak urang maca perjalanan Rasul, di mana lahir Kanjeng Nabi, di mana wafat Rasulullah, di mana terjadi perang Badar, di mana terjadi perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk dan lain sebagainya, supaya anak urang wau ka Kanjeng Rasul. Sabab ngawaukeun awak ka Kanjeng Nabi butuh pengenalan. Bari bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bahkan kadang memang santri masuk nyian di syairan, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, dari mana datang kecewa, dari ketemu beungeutna beda. Heupan awewe ayeuna mari dipoto teh geulis mang make filter TikTok, Instagram kabeh dipakean bareng kapanggih sukuna burik kok. Nya burik make kol-kolah eta. Aya nu kitu aya. Allahu akbar. Anak-anak kurang panjaman ayeuna teu bisa dinafikan loba kana maca Quran apa loba kana HP. Suk isuk kana HP beurang oge unggal beuting hudang sare asup WC keluar WC
Nisang heula meureun nyala jubaya kana HP. Ini kan fenomena terjadi di akhir zaman ini seperti itu, Bu. Loba anak urang nu geus teu diwauhkeun ka Gusti Allah lewat para guru-guru. Beres SD lanjutkan sekolah, sekolah balik sore ngaji na peuting kasarean kacapean dina sekolah, akhirna teu ngaji. Padahal ka urang sadaya wajib untuk mengenal biografi Rasulullah. Yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatun nasabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib hukumna ka urang pikeun nganyahokeun duriah kanjengna cinta ka Rasul. Cinta ari aki Rasul namina saha? Junet lain aja. Wajib hukumna ku urang kudu dikanyahokeun. Nabi Muhammad boga bapa ngaranna Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdi sakali maca ke urang ulang babarangan, siap? Ya, dengerin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudhika bin Ilyas bin Mudhar bin Idar bin Ma'ad bin Adnan. Apal tanta? Manyetenya paniliawan nu apal ya? Wajib eta hukum nagati mang. Geura naik ya, nu hafal dibere cepet. Naik. Ayo gerak. Ayo nu hafal ya. Ayo sahabat eta mah kajen teh geus baokan kita masalah kan. Ayo gerak naik ka dieu. Tambahan deui gocap tah, pegoh jadina. Man nya nu kitu tah hafal aing mah ji. Ayo tambahan deui tah 200 tah. Awan nu hafal, mulai nu naik. Pas gitu, tambahan deui tah 2,5. Ayo gerak naik ka dieu. Ini nyawa eta kantongan deui ku aing lumayan yang beli bonte. Atuh kumaha anjing. Ayo dong berani untuk unjuk gigi. Karena kita sebagai laki-laki dituntut untuk seperti itu. Maka maaf, dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasul, abi rek narosul ka ibu-ibu sadayana, tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali 17 paningalian. Di antara nu ditingali ku Rasul neraka. Eta nu loba penghuni neraka awewe apa lalaki? Jawab sing kompak, awewe apa lalaki? Perempuan lebih banyak di dalam neraka. Ulah saya di Sarminah dengekeun. Ya, awewe leuwih loba di neraka. Tapi secara filosofi kita nggak nyampe, Bu. Perempuan ini sangat dimuliakan oleh agama Islam. Mana buktina? Tingali dina Al-Qur'an ayat surat judulna An-Nisa, artina perempuan. Dugi ka ayeuna Kang can aya surat judulna Ar-Rijal. Aya surat Ar-Rijal. Berarti perempuan dimuliakan oleh agama Islam. Di zaman jahiliyah memeh Rasul diturunkeun awewe jadi bahan perjudian. Mun aya nu reuneuh 7 bulan, aya 2 lalaki. Hiji ngomong lalaki, nu kadua ngomong awewe, dibedah langsung di tempat walaupun belum 9 bulan. Dijadikan ajang perjudian. Lamun aya anak nu lahir awewe dikubur hirup-hirup saking teu muliana awewe. Ketika Rasulullah datang membawa syariat pembaharuan sebagai rahmatan lil alamin, awewe jadi satu sosok yang luar biasa. Sahabat naros ka Rasul, ya Rasul, siapa yang harus lebih dulu kami muliakan? Dijawab ke Rasul, ibumu, ibumu, ibumu baru ayah. 3 kali ibu daripada ayah. Bahkan ece punten Jakarta nyawa Jakarta Kajarta kadinya eta disebutna ibu kota. Nu ngomong bapak kota. Iya jempol urang dalam bahasa Indonesia disebut ibu jari. Sugan ayah bapak jari. Belah mana bapak jari mang jauh. Perempuan begitu sangat dimuliakan, tapi maaf 1000 maaf, kenapa banyak perempuan yang ada dalam neraka daripada laki-laki? Hiji jawabannya, karena banyak diantara perempuan yang tak pandai berterima kasih pada suaminya. Hiji salah diingat 10 tahun, 1000 kebaikan lupa dalam sekejap. Ayo gitu aya. Sadar, taat kanu jadi salaki, sok sanajan salakina modelan juga Fir'aun, tak masalah. Taat kanu jadi salaki, kunci urang salamet fid dunya wal akhirah. Amin. Coba dong kita sadar diri. Lamun pertanyaan tadi di neraka, ayeuna ku abdi rek ditanyaran balik. Ibu mun lempang ka pasar jam 9 beurang. Jam 4 sore ka pasar. Eta nu loba edan di pasar, lolobana lalaki apa awewe? Lalaki apa awewe nu loba edan? Besok edan teh edan.
Rumah Sakit Jiwa se-Jabodetabek mengabarkan hari ini lebih banyak laki-laki yang gila daripada perempuan. Naon sababna? Karena laki-laki tidak bercerita kawan, semua dipendam sendirian. Atuh jadi lelaki mah saya cek tenang kang, gue yang dibela tenang be. Angin nyaho ya banget rungsing kabeh. Atuh ya Allah, cek lihat. Lahir lelaki gede saeutik dicarekan ku indungna, gawe dicarekan ku bosna, balik ka imah boga pamajikannya goreng adat goreng beungeut deui. Nganyoh we kan jadi salaki urusan paket Shopee can datang. Aya nu kitu aya. Ya Allah. Ayo dong, ayo hargai kami dong sebagai laki-laki. Kalau kita lihat 124.000 nabi, 313 rasul, eta lalaki awewe, benar? Nu jadi imam di masjid lalaki ta awewe. Nu khutbah Jumat lalaki ta awewe. Lalaki, laki-laki. Hargai kami laki-laki. Aing embung ieu mang DM jadi jeung komen di TikTok kang kumaha ieu boga pamajikan goreng adat goreng banget. Atuh pan lieur ka. Masya Allah eta lamun live streaming pamuda nanya nanggeus sararane aya kula pernah ditanya kang anu gula rek naros. Mangga apa pertanyaannya? Lain cenah eta pantos surga digeser tadi darah. Kumaha urang ngajawabna kah? Dijawab digeser mah nya teh surga manual pan minimal metik. Tapi kan kita punya patokan tarkul jawab alal jahili jawabun, ninggalkeun jawaban ka jelema anu bodoh eta jawaban. Maka dalam tempat ini ayo kita sandarkan diri lagi. Indonesia hari ini mencekam para hadirin sadaya. Di awal 2026 berapa banyak musibah yang terjadi di Indonesia. Urang malah alhamdulillah bisa ngayakeun Isra Mi'raj, panggung gede, ibu ngajeng naon ya mandian mahit naon ya. Kabeh kurang sound system diayakeun. Bahkan di luhur panggung cai geus ti luarna. Urang kabehan babatuhan kukumpulan ibu-ibu make baju bararagus, bapak-bapak make baju ge sami bararagus. Tingali dulur urang di Aceh, di Tapanuli, di Sibolga, di Brunei, salah sahijina di Banten kamari, Sumatera Barat, Sumatera Utara, banjir bandang di mana-mana. Imah ka bawah, baju beak. Saking ku beakna baju nu garing-garing acan Jabodetabek termasuk urang dia mungkin ngirim donasi baju ka ditu nu dikirim kabeh daster gambar Mickey Mouse. Atuh aki-aki salat subuh make daster gambar Mickey Mouse. Ada kumaha tadina eta. Man musibah ti Allah baru di tahun ini kita mendengar 8.400 kuota haji dikorupsi. Kuota haji jelema geus daftar di tahun 2007 kuduna mangkat 2024 terjadi mangkatna dikorupsi kuota hajina. Eta Firaun lamun ngadenge informasi kuota haji dikorupsi Firaun ge seuri euceuk aya nu leuwih edan tibatan aing cenah. Hancurkan dunia. Kalau kita lihat Aceh bagaimana mang banjir nu datang lain ngan saukur cai kayu gelondongan galalatang alhamdulillah lumayan eta lamun di dieu jang nyen kobong urang. Itu berhubungan di itu. Ia musibah ya Allah. Kita ambil hikmah dalam hadis qudsi saat Allah berfirman dititipkan pada Rasul menjadi hikmah untuk kita semuanya. Man lam yasbir 'alal bala'i wa lam yaskur 'alan ni'ami wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahtas sama'i. Man lam yasbir 'alal bala'i jelma nu teu sabar nalika dibere bala ku Allah. Dibere gering geus maido. Dibere gering karak Allah dibere duit main selot pan bolong eta. Aya di dia aya nu sok main selot haram jadah doang atuh kahampura kula menang info ieu nya nu loba edan eta gara-gara judi online teu saeutik pamajikan ninggalkeun salaki gara-gara judi online salaki ngajual banda di imahna kabeh gara-gara judi online betul bahkan kamari mah teu jauh ti dieu inforna aya nu maehan babaturanna gara-gara judi online. Hei nu sok main judi online kurang didoakeun babarangan mudah-mudahan ku ngadoa urang babarangan sing tobat eta nu sok main judi online amin. Lamun kurang geus didoakeun teu tobat keneh bae doakeun deui mang kurang maotna dibentar ku kakek Zeus. Atuh neuk naon model kos kitu hirup. Ya Allah ya karim. Aya nu kitu aya. Ieu kan urang mah man lam yasbir 'alal bala'i cek Allah. Sabar nalika dibere musibah ku Allah walam yaskur 'alan ni'ami syukur nalika dibere nikmat ku Allah. Mana bukti syukurna? Tadi kiai urang geus ngomong kaluarkeun zakat lamun harta urang geus asup nisab. Loba bos sedekahna gede ngan ancur usahana sabab naon? Sedekah doang zakatna poho. Ya kieu contohna ya. Urang boga kolam lauk ngaranna naon? Nu di imah. Eta
ium akuarium. Soalnya saya dengarkan ya. Aing mah juga badut teh disungsurikan. Waduh, nggak setengah masalah cek lah. Kulama atau di dia dipakai cocokan kita masalah ya. Kulama dia mata kikian, iya menyaing kikian kak. Iya memakai jubah tadi bae nempo panggung narada luhur cek pamajikan awayahna make jubah. Kunaon besi hibar. Oh sih dipikir-pikir mahnya. Ya orang boga akuarium. Akuarium na aya laukan. Laukna 10 juta koi nu bagus. Nu sirahna rada jendol. Makanya mun aya jelema jendol eta mahal eta kak. Mahal eta. Wih jangan don't just buy its cover, jangan menilai buku dari sampulnya dong. Silakan jajan rokok ke warung tingali, urang meuli gudang garam diberena rokok lain uya. Gudang garam isina mah rokok ceu. Ya, lauk koi 10 juta. Di Paraban eta ngaranna sodako. Kolamna dibersihan eta ngaranna zakat. Analogina ya. Lamun urang boga lauk di Paraban doang, kolamna teh dibersihan, paeh tah moal laukna. Maka harus sinkron antara satu dan dua hal lainnya. Sodakoh perlu maraban ka lauk, zakat ge kudu bersihkeun kolamna supaya kolamna bagus, laukna gede, dijual aya hargaan kitu dina kahirupan urang. Maka ibu para hadirin sadaya, mun harta geus asup nisab, sakirana harta nu geus asup nisab eta teu dijakatan, malikna panyakit pikeun urang para hadirin. Maka urang mangeunah jadi jelema nu biasa-biasa bae. Emang jelema nu kajeuleuna make mobil gonta-ganti mobil dan lain sebagainya ngeunah henteu ce bulak-balik Singapura jantungna eueuh. Wah urang mah nu gila paling ge nyeri anaon asup angin dikerej beres. Pijit beberes urang mah. Ibu-ibu diajak salakina jajan bakso beberes eta lempang. Makanya bilangin sama suamimu mulai dari pulang hari ini tolong jangan tergoda dengan rumput tetangga karena rumput di rumah kita jauh lebih indah. Benar tanda? Atuh zaman ayeuna mah babahari jeung Kak. Hayang buka pamajikan nu geulis kurang tinggal dipoles bae make skin care. Atuh baju bararagus pan ayeuna mah nu burik bisa mulus eta. Maka ibu ulah sok mandang materialistis kanu jadi santri. Syukuran mun di lembur urang masih kena aya nu ngartikeun ilmu agama. Dan lamun aya nu maot di lembur urang kira-kira nu ngurusan eta kiai, ustad apa tukang adu hayam? Nu ngurusan nu maot kiai apa tukang adu kotok? Ya ngurusan kiai nu ngajikeun nu ngabungkus anu ngagotong kiai ngagotong di dia salaki ibu naon gawena bangga mun aya santri ieu mah Kang punten kadang-kadang pandangan orang tua ini terlalu materialistis di imahna boga anak parawan anakna geulis primadona kembang desa aya nu nganjang ka imahna nu nganjang duaan nu hiji gawe di pabrik gajihna 15 jeti datang ka imahna rek nganjang mawa motor PCX warna beureum bajuna skena datangna mawa martabak kok kubro kol-kolahna lebih spesial dari yang spesial. Begitu nyampe ka imah nang ngetok panto imah pas ndek diketok manang geus nyeuleuh di jere daela iya anu nganjang ieu dibuka pantona amun ka dieu ulah sok mau naon tapi dicokot martabakna anu edan kurang juri kita eta nu datang nu kajeuleuh duniana coba lamun nu datangna santri beda carita tenang mang aing dibela aing ge sarua anda buaya hari ini saya pawangna santri nganjang pan beda carita make peci beureum sabelah hideung sabelah make samping Samarinda nu lamun dipake doang sebeleker motor legenda rada ngenyoi Kang sendal sabelah karpil sabelah swallow nu karpil boga guruna ka bawah datang manehna rek nganjang ngetok panto iman assalamualaikum dibuka kumana waalaikumsalam jang rek naon sumbangan rajab eueuh Allahu akbar sehina itukah menjadi santri. Maka ibu para hadirin sadaya dua di antara paningali Rasul nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali aya lalaki jeung awewe salaki jeung pamajikan leungeun dicoplokeun suku dipotongkeun mata dicongkel letah dicoplokeun Rasul nanya ka malaikat Jibril saha eta jelema dijawab ku Jibril eta umat Kanjeng Nabi nu di dunia na anak tengarti ilmu agama diantepkeun
anak teu bisa salat diantepkeun sehingga tengarti kana tata cara rukun syarat sah pembatalan salat dan lain sebagainya. Iyalah nu nyieun dampak urang di akhirat teh salamet. Nauzubillahi min. Sekolah teu masalah, silakan sekolahkan anak kita setinggi mungkin, sekolah penting di zaman ayeuna. Nu sakola cantang tuh menang gawe komo nun teu ngan urang kudu boga keyakinan bahwa yang telah mengatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ulah sok ngomong lamun aing teu sakola, aing teu boga ijazah, mun teu boga ijazah moal meunang gawe, lamun teu masantren aing moal manggil kejo, moal manggil berkat dan lain sebagainya. Sababun min asbabir riddah, nauzubillahi min zalik. Pan urang mah beda carita euceuk, ngajejekeun anak kana ilmu formal tapi ilmu agamana sok pohoan. Bayangkeun ku euceuk mun urang boga anak dua, hiji lalaki dua awewe, nu lalaki gawe di Bandung, nu awewe kawin. Malam pertama sare di imah urang. Begitu sare malam pertama jam 3 hudang jeung salakina. Dua-duana teu ngarti kana ilmu agama. Salakina nanya ka pamajikan, "Neng, ari neng nyaho niat mandi wajib?" "Boh, atuh neng teh ya." Pan baheula ngaji. Kebal ngaji lumayan lah 3 tahun. Ngajina sapoe doang. Kumaha niat mandi wajib? Nawaitu sumagodin. Salakina mikir, jigana lain kos kieu ieu niat mandi wajib. Emang kumaha cek aa? Ari ama baheula diajarkan ku guru, Allahumma lakasumtu. Pan nu ieu edan nu ieu sabeulahna ge edan. Ku teu ngarti kana ilmu agama. Ya Allah, bodoh teh kabagi ngajadi dua, aya bodoh makdur, aya bodoh guer makdur. Bodoh makdur jelema cicing di leuweung, cicing di luhur gunung, teu ngarti kana ilmu agama. Ku sabab ya eueuh guru jang ngajejeuhkeunna dimampu ku agama. Sabab eueuh deui pitanyaeun. Tapi lamun aya jelema deket jeung kiai, deket jeung musola, deket jeung masjid, deket jeung pengajian, bodoh teu ngarti ilmu agama, goer makdur teu dimuliakeun ku agama. Nauzubillahi min. Nah iyalah urang buktosna kudu ngadidik anak tentang ilmu agama teh kieu euceuk di zaman ayeuna. Ya Allah, rentan. Maka namun hayang anak jadi soleh, anak hayang bager, minimal urang rumah selain ahli ibadah ngan resepkeun hate ka kiai. Resep amat aing nyeuleuh jelema nu ngaji, nyeuleuh beungeutna ge beuh bungah nu amarwata suta. Resepkeun hate naon sababna? Barkatul usul tanfaul furu. Kadang berkah eta lahir lain ayeuna. Ayeuna urang jelema biasa, jelema teu ngarti, tapi engke anak turunan urang bakal aya nu ngarti kana ilmu agama. Imam Rafi'i kajen teu wauh ge nek cacahan bae malah. Imam Rafi'i eta rivalitas Imam Nawawi dalam metodologi fikih. Apakah Rafi'i eta ngaran aslina? Lain Bu, Rafi'i ngaran akina. Imam Syafi'i Kang, imamuna madhab urang. Apakah Syafi'i ngaran Imam Syafi'i? Lain Kang, Syafi'i eta ngaran akina. Tapi kenapa Rafi'i menjadi terkenal? Syafi'i menjadi terkenal. Bahkan Sayyid Adnan, bapak buyutna Rasulullah terkenal ku sabab aya Kanjeng Nabi. Eta kami mashurin bi barakatil mastur, berkah ti jelma-jelma anu terdahulu nu teu dikenal, anu baheulana resep ka ulama, resep ka pangajian, resep ka kiai. Ceng cicing geula bisa disunat tieu ku aing. Eta naon eta cau? Bu aya cau di dieu nya. Iraham lakna eta. Pameujeun eta jantung jauh di ka mobilkeun jangan liwat sedep eta Kang. Terus ya terus. Ada teu masalah lah gandeng asal ibu-ibu bae fokusna ka dieu jadi imah mah nyeuleun anu goreng bae. Mumpung ya teh mumpung terus lanjut. Nah iyalah para hadirin, ayo ge Bu, maaf. Kajen teuing urang ayeuna lain ahli ibadah, ngan urang boga karesep hate. Anak urang berengaran jalma-jalma nu soleh, tafaulan tabarukan. Ieu mah merengaran anak sembarangan. Pan anak ge boga-bogaan hak. Tingali dina kitab Uqudul Zain min haqqil waladi alal walidi salah satu asya'a. Di antara hak nu jadi kolot kanu jadi anakna aya 3 perkara. Hiji ayuh sina ismahu idza ulida. Mun boga anak, lahir anak ka alam dunia, anak berengaran anak nu bagus. Lamun ibu teu bisa mere ngaran anak nu bagus karena teu nyaho maknana, bere ngaran kos kiai-kiai zaman baheula. Oh, aing resep ka Abuya Uci misalna. Pasian nami anakna Muhammad Uci Turdusi. Aing resep ka Imam Ghazali. Pasian nami anakna sesuai dengan nama Imam Ghazali. Intina mun lalaki dina irsyadul ibad, mun kuduna di awal aya ngaran Muhammad, mun teu ngaran Ahmad supaya tabaruk. Ieu mah kadang-kadang pan maaf 1000 maaf. Bapana tara ngaji, emana ge sarua. Ayo kolotna nu lalaki pagaweana nguseup we jeung nguseup.
nu awewe pagaweana nyokot janji yayasan nginjem duit teh di yayasan, kami berjanji nginjem duit 5 juta mun babaturan kami temayar siap dibunuh. Ayo gitu aya. Ya Allah maaf urang mah kudu rumasak makan najan urang teu bisa ngadidik anak ku harta nu bener-bener halal santeuna ti awal kurang berengaran anak nu bagus. Ieu mah bapa jeung mana teu ngaji anakna diberengaran sembarangan. Nu hiji diberengaran Kemri. Tanya ku babaturan sangaran anak maneh Kemri. Naon artina? Kemerdekaan Republik Indonesia. Anu kadua ieu saya, ieu mah bagus Muhammad Misjan. Wih ja keren. Muhammad di mana? Muhammad ieu tabarukan ti Rasul, jacek kiai ge mun aya anak lalaki lahir awalna Muhammad. Ari Misjan artina naon? Misjan ieu singkatan, lahir Kemis bari hujan. Oh ngaran singkatan. Nah iyalah para hadirin sadaya, pan ibu maaf, urang balikeun deui hate ka Allah. Najan ibu, urang mah cantang tuh dijamin sorgana. Komo lewat salat urang nu acak-acakan. Salat urang mah beda jeung para guru, para ajengan, para sesepuh urang sesuai dengan Fathul Qoribna ngaji anahna, ngaji Fathul Wahab minimal ngaji sulamna urang mah panteu. Wajar munasabah urang nalika salat nu dipikiran perkara dunia. Mana contohna ibu balik ti pangajian jam 12 kurang misalnya duit leungit di jalan 20.000 datang ka imah poho can salat isya ngala wudu narapi mau kenah dipakai hadiah dari suami ulang tahun 2015 nu gambarna lato-lato bau sajadah diamparkeun begitu niat salli fardal isya'i arba'a raq'ati mustaqbilal kiblati maman laita Allahu akbar duit aing tadi ka mananya 20 nya yang beli sebelah kata isukan. Ayo gitu aya. Maka maaf setan tidak berhenti menggoda kita bahkan di dalam sholat ece. Hate digoda, mata oge digoda. Makanya ibu mun boga pamasalaki yang anak nusok datang ka mushola, datang ke masjid sholat berjamaah, nitip eta baju nak kudu polos. Ieu mah baju aya gambaran, aya kata-kata di tukangna. Ju samping merekna gede. Aki-aki ngamakmum di tukangna barang takbir Allahu Akbar. Cek aki-aki mah cetak kusangka wajah semanis senja memberi luka sedalam samudra. Naon ieu budak artina? Barang nempok ka handap samping merekna gede BHS. Di pikiran ku eta aki-aki lain aing teu kabeuli ieu BHS. Tahun hareup sugan kabeulinya. Dina salat mikiran perkara dunia, betul? Jang jauheun urang mah asup sorga lewat salat nu acak-acakan. Salat mah kewajiban, konsekuensi karena urang umat beragama teu kudu ninggalkeun ngarepkeun surga Allah lewat salat. Salat mah kewajiban urang sabab urang rumah saboga pangeran. Ari surga Allah ku urang dibeunangkeun ku dua perkara. Hiji fadl Allah, dua syafaat kanjengna. Aya hiji sahabat. Abdi hilap nami sahabatna ngan ingat saha jelema anu nyaksikeun. Dina hiji waktu Rasul salat berjamaah asar. Abdullah bin Umar anakna Umar bin Khattab ngiring salat. Beres salat asar cek Rasul jelma nu salat asar terakhir eta jelma dijamin ahli sorga. Abdullah bin Umar penasaran ditungguan aya pertama nu asup ke masjid salat make udang-udang sagereban Vespa jubahna 5 meter geus takatulungan begitu dijeuleuh beres salat assalamualaikum balik aya deui nu asup make baju partai balik deui sarua aya deui nu asup luca lece tampilana lah make kaos ge geus hampir soek laju peci ge peci jaring dong peci haji teh nu harga goceng oh nu pergi nyair lauk teh kan begitu ditungguan ieu sahabat ternyata nu terakhir balikna dituturkeun ku Abdullah bin Umar ieu Abdullah bin Umar ngendong sapoe di imahna hayang nyaho amalan naon eta jelema sehingga dijamin ahli surga ditungguan beres maghrib ngopi teu boga rokok ngalinting mantes isya sare da mending sare doang ngorok hugu sarena udang deui peuting kacai sugan terek salat horeng kiih doang balik deui ka kasur beres salat subuh nyekel pacu langsung datang ka ladang Abdullah bin Umar penasaran manyetring jelema nu kos kieu teu boga amalan dijamin ahli surga ditanya ku Abdullah bin Umar aya Abdullah bin Umar kula rek naros ieu kula sebenarnya ka dieu penasaran cek Rasul anjeun dijamin ahli surga ya bakal asup surga naon amalan nu kumaneh dilakukeun cek eta jelema aing mah teu boga amalan kecuali 3 perkara naon diantarana hiji ketika manehna sare manehna ngomong kieu ceuk ya Allah
abdi ridho kana naon anu geus ditetapkeun ku Allah ka abdi. Deuk nu kumaha bae ge ari nu cek Allah hade jeung abdi mah abdi ridho lillahi taala. Nu kadua lamun abdi gaduh hutang ka batur ulah waka dimaotkeun abdi memeh hutang eta lunas. Nu katilu mun batur gaduh hutang ka abdi ku abdi geus dilunasan bisi abdi geus umur deui ieu abdi mah geus ridho lah neuk kumahakeun asal ulah dicekek dia bawa lompat bae. Nah jadi ibu balik ndek sare ngomong gitu, ya Allah abdi ridho kana naon anu tos ditetapkeun ku Allah ka awak abdi. Nu kadua lamun abdi gaduh hutang ka batur ku abdi geus dilunaskeun. Mun batur gaduh hutang ka abdi ku abdi tos dilunaskeun. Nu katilu lamun abdi gaduh hutang ka amun batur gaduh hutang ka abdi ngalunaskeun nu leutik mah nu gede radahan maksolna. Belajar be urang heutik-heutik. Belajar menerima yang Allah tetapkan kepada kita itu kan susah bu. Urang teh jelema maido we maido. Karena naon anu geus ku Allah dibere ka urang, kadang tersadar urang loba kufur karena nikmat daripada syukur benar. Urang kan hese. Ndeu kumaha mencetak anak nu soleh lamun pagawean urang salah. Maka maaf kenapa anak banyak yang jadi broken home and broken heart di jalanan. You know, yes? Yes, we metereh lah. Angge candahar ieu sarua bu, tenang bae. Sabab kolotna tara ngajarkeun ngajejekeun anak tentang ilmu agama atuh gelut dihareupeun jadi anakna. Salaki ngomong pamajikan, "Hei, monyet." Didenge ku anakna, "Ma aing nyebut ka bapak aing monyet, aing anak sahanya?" Mikir manehna. Aset orang nu paling berharga eta anak. Aset nu paling berharga anak. Maka ayo mulai ti ayeuna didik anak minimal ngarti jang awakna sorangan supaya nalika urang maot aya nu ngadoakeun urang beuh nikmat nu luar biasa. Mun urang boga anak bisa ngadoakeun urang jaga di alam kubur. Ari ngarti mah teu kudu nyantren doang. Bisi ibu ya boga anakna geus rada gede titipkeun ka TPA deuketkeun ka kiai-kiai lembur hargaan muliakeun kiaina. Ulah ieu mah kadang-kadang salah perspektif. Ari kiai di luar diondang kurang disambut ka lembur ieu beuh disambut nage make petasan 10 alabatan perang Israel Palestina Kang. Aing naik kuat kaget nutupan ceuli meureun beak petasan kedeung mah AK-47 shotgun AWM nuklir diturunkeun. Barang kiai di lembur sorangan mangeluk deureuh awi. Hargaan, hormati, cintai. Al ulama warasatul anbiya. Sebab ulama pewaris urang, pewarisna para nabi pikeun urang, pikeun ngalanjutkeun nilai dakwah Islam. Maaf cuy, Indonesia hari ini sedang sangat fatal. Jangankan orang aku jadi nabi di Indonesia, nu ngaku jadi malaikat Jibril di Surabaya bae aya. Kamari aya jelema bisa ngomong jeung sireum Kang. As-saqali inna. Aya nu kitu aya. Pen gagah eta bisa ngomong jeung sireum. Geus mang santri mantak naon lah urang mah babarengan ieu lah ya itu mah ieu mah kakak sarua bae urang mah ngan acting doang ieu. Nitip ndek balik jadi naon-naon bae ge ulah ngaku jadi ngomong jeung sireum doang bisa tah. Ulah eta doang hiji nitip bae mah. Ya Allah pan geus riweuh hancur bu. Akidah yang harusnya dijaga dengan menjaga akidah. Itu kan kurang diajarkeun urang mah najan bodoh ge bari lumpat ge bisa hafal takana sifat-sifat Allah. Wujud Kidam baqa mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran alimana yan sami'an basyiran aya nempel di jero hate urang menang ngajarkeun para guru-guru rumaos urang mah lain ahli sorga ngan mudah-mudahan urang asup sorga ke babarengan jeung Rasul amin. Ibu awewe nu jamin ahli sorga tangan opat dengein opat doang iji atupan kudu nyampur meureun bahasa mah ngeunah bae ieu jaga gering atuh sarua gitu ursa kumaha urang percaya ka dokter kudu percaya ka Allah. Ja lamun urang gering datang ka dokter laju ditanya sakit apa ini mungguhnya mah bujur saya agak ateun urang percaya bae ka dokter ngan urang kadang teu percaya ka Allah pan salah perspektif eta modelan kos kitu. Ayo urang barangkeun deui balikeun ka Allah ibu awewe nu dijamin surga nangan opat hiji Khadijatul Kubra istri Rasulullah nu wafat keur amul huzni. 2 Asyah pamajikan Firaun.
Tilu Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Eta tilu opat diantara nak nu bakal lebet ka sorga. Fatimah Zahra putri Rasulullah dijamin sorgana. Ingat, Asyah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Fatimah, Maryam, Asyah, Khadijah. Opat. Oh, eta sugan ngaran Markona didinya. Jumila, oh, jadi orang macan dijamin. Balik ke imam masing-masing dandan yang cantik untuk memperingkat suami. Lain jang batur. Ima dangdan yang batur asal undangan be bagus dangdan. Make gincu na tebal, make bedak na 5 cm barang sare jeung salaki make daster soek. Muliakeun salaki supaya orang dimuliakeun ku Allah, supaya orang menang ridha Allah. Yuk babarengan orang maca salawat supaya orang dirahmatan ku Allah. Mudah-mudahan orang diaku menjadi umat yang terbaik. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha karami Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mun kurang diingat-ingat di awal acara dugi kesaah ayeuna bahkan termasuk akang MCG urang loba ngadoa. Non sababna urang loba ngadoa, urang butuh doa. Najan kabeh geus diatur ku Allah, urang mah butuh doa. Tapaulan Nabi Adam Allah turunkeun ka dunia, Nabi Adam ngadoa. Mana doana Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam ngadoa. Nabi Yunus di dalam perut ikan nun pun berdoa ke Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Nabi Ibrahim ketika menegakkan nahi munkar, nu haram dikatakan haram, nu batil dikatakan batil, maka namun munasabah kang nu nganegakeun amar ma'ruf jeung nganegakeun amar nahi munkar beda. Ari nu amar ma'ruf nu teu ngaji diajak ngaji, nu teu salat diajak salat. Amar ma'ruf ngaranna paling ge dihewaan ku tetangga. Tapi lamun anu menegakkan nahi munkar, nu haram dikatakan haram, nu batil dikatakan batil, nu salah dikatakan salah. La yutrakul haq li ajlil batil, teu ninggalkeun perkara nu hak hanya karena aya nu di tengah nu batil. Biasana difitnah, dipenjara, dikriminalisasi, termasuk Nabi Ibrahim. Raja Namrus pan boga pangeran, pangeranna patung. Manehna nyeun patung diteuneun di hiji ruangan di ibadahan. Pan wedan kurang sabeulah eta ngaranna. Jika ece nyieun nastar gambar jelema diteuneun di luhureun TV, urang nyembah kitu ka nastar. Aya nu gede aya nu leutik. Ngahaja ku Nabi Ibrahim nu leutik dihancurkeun, kampak urut ngancurkeun patung nu leutik diteuneun ka nu gede. Nabi Ibrahim balik ka imahna jongjon, Namrud datang nanya, Ibrahim, maneh ngancurkeun Tuhan kula?" "Henteu." "Laju saha nu ngancurkeun?" "Iya atuh teh nyaho, atuh eta meureun patung nu gede jak kampakna ge aya di dinya." "Oh nya teuing kudu aing." Cek Namrus teu kaharti ku akal patung bisa ngancurkeun patung. Nabi Ibrahim mun teu kaharti ku akal patung bisa ngancurkeun patung, komo deui bisa ngaijabah doa, komo deui bisa nyalamatkeun. Nabi Ibrahim dibeuleum ku Raja Namrus ngadoa ka Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Beres ngadoa Allah nurunkeun ayat, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Seuneu nu ngabeuleum Nabi Ibrahim tadina panas jadi tiis. Sababiah Allah nurunkeun ayat yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Maka da ece lamun keur dinu hajatan pan sok masak rada gede jumlahna. Eta seuneuna sok gede. Beusi kena seuneu embuk ngahayang panas maca ayat eta tah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, baca 3 kali. Tempelkeun eta leungeun ka seuneu lamun yakin. Insyaallah tutung. Udah orang mulai Nabi ya kan gak yakinan. Bahkan maaf dalam sholat pun kita berdoa bu, hakikatnya sholat itu doa. Nalika orang mengucapkan alif lapat Allah rokna lapat akbar Allahu akbar, tidinya orang mulai ngadoa, doa na doa iftitah.
urang ruku ge ngadoa, iktidal ngadoa, sujud urang ngadoa ke Allah, salam kadang ngangkat leungeun tujuanna ngadoa. Berarti dina salat isina doa, walaupun tidak semua doa ada di dalam salat. Kieu salat isina doa, ngan teu sakabeh doa aya dina salat. Ngarti tante? Iki lah bisa ngarti. Kullu sukroin kacangun. Setiap sukro nu ngaran sukro eta di jerona kudu aya kacang. Wajib hukumna lamun meuli sukro kacangan ilegal ce. Balik deui ka warung tuker sukrona. Ngaran sukro moal pisah ti nu ngaran kacang. Ngan punten walaisa kullu kacangin sukroan. Teu sakabehna eta kacang kudu nempel di jero sukro. Mana contohna? Martabak lain sukro tapi di jerona aya bubur, lain sukro tapi di jerona aya gitu beba intina mah. Hei balik deh. Berarti orang hirup ieu butuh doa, maka urang ngadoa babarengan doana ulah loba-loba ya geus hiji be Allahumma taqabbal minna walau kana qalilan, ya Allah tarimakeun ibadah abdi sok sanajan saeutik da ibadah urang mah saeutik euceul loba doraka ta loba ganjaran urang ya cager ngajawabna ari ibu hayang asup surga hayang asup neraka warasnya aju sok taat ka salaki osok. Coba deh kita muhasabah diri euceul. Balik tina ieu patempatan diuk salaki keur sare jeuleu beungeut salakina. Ya Allah, pangrasa baheula mah eueuh niatan bogoh ka ieu. Kagol geus 20 tahun anak geus 4. Lamun teu taat aing doraka. Lamun teu taat aduh bahaya. Salaki hudang sediakeun kopi. Cium salakina. Ganjaranna gede. Nyium salaki sama dengan mencium hajar aswad. Hajar batu, aswad hideung. Mun salakina hideung double pahalana. Double eta. Ya Allah, manggil salaki mulai diperbaiki. Ieu mah ngaji manggil salaki lah. Dia beusi rek dahar tuh kejo aya di kosmos. Dia nyebut salaki dia, what it is dia? Minimal beb. Beb, kamu besok mau kemana? Mau ngoyos dulu ke sawah. Ya Allah, ya maaf. Ayo orang balikan deui, ternyata hanya ketaatan pada suami yang bisa menjamin kita surganya Allah. Anak bisa nyelametkeun urang nalika anak salamet di dituna. Kurang dididik ilmu agama, anak asup surga, urang di neraka, anak bisa narik nu jadi kolotna ka surga. Tapi lamun anak di neraka kolotna di surga, neuk salengkah hayang asup ka surga, kol anakna di neraka narik ka nu jadi kolot ka neraka. Nauzubillahi min. Terus kedua, bil khusus ke para pemuda nu aya dina ieu patempatan, urang doakeun para pemuda menjadi subanul yaum rijalul ghad yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Ulah kudu sieun mang lakonan nu terbaik menurut versi urang. Nu hade cek urang lakonan. Ulah cek batur, ngadenge cek batur mah moal maju-maju urang hirup. Sabab ari ngaran kolot mah aya 3. Abawuka salasah. Ari ngaran kolot eta terbagi ngajagi 3 bagian. Bejakeun ta ulah. Terus ieu terus. Moja. Lanjut. Wayah bencong keluar Ika. Nya kami make jubah ya. Dibuka beja salabatan bencong nih. Maaf Bu, hade mah teu bisa dinilai ku baju, benar? Teu bisa, nu make jubah belum tentu hebat, belum tentu mulia. Ngan ieu mah sunnah Kanjeng Nabi. Ari ka sunnah mah urang kudu ngajejeukeun. Ulah ieu mah kadang aya jelema make pakaian rapi diomongkeun lah, atuh kadang-kadang ibu-ibu aya bae nu sok ngaji eta sok ngaji, mawa tas rada gede isina mah kosong. Barang balik aya uli rangginang berkat tales berkat di dinya. Tanya ku salaki menang di mana dia? Ngaji balik naon berkat 2 lumayan. Jupan mun balik ka mana masing-masing tiung dibuka. Waduh, musalabatan naon bae geus teu boga ka izin. Ngan di dieu mah insyaallah baroga ka izin. Amin. Ini wajah-wajah insyaallah kabehan nu ditingali ku abdi teh luhur ieu wajah-wajah ahli kubur kabehan ieu. Meueuh meme asup surga urang ka kubur heula ka. Abawuka salasa, nu ngaran bapa eta aya 3. Hiji abuka alladzi waladaka. Hiji bapa nu jadi wasilah ulang lahir ka dunia. Nu kesang jeung indung urang unggal peuting. Keluar kesang tangga wasilakeun ulang lahir.
bapak nu ngalahirkeun urang ka dunia wasilahna eta disebut kolot. Nu nomor kedua walladzi zawajaka ibnatahu, kolot nu ngalahirkeun nu ngawinkeun urang ka anak awewena eta disebut mitoha. Nu nomor katilu walladzi allamaka, kolot nu ngajarkeun urang teu nyaho jadi nyaho, teu bisa jadi bisa, teu ngarti jadi ngarti, teu paham jadi paham, eta disebut guru, disebut guru. Maka urang muliakeun awak urang ku ngamuliakeun guru-guru urang. Mang percaya deh, apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Belum tentu sesuatu yang Allah takdirkan itu yang terburuk. Mana contohna? Kieu aya buku kitab judulna Fihi Ma Fihi karangan Imam Maulana Jalaluddin Rumi. Di dinya aya carita tentang kisah cinta Laila jeung Majnun. Majnun boga ngaran asli ngaranna Qais. Si Laila ya awewe geulis henteu ngan sedang belah amis jambu Kak. Dina hiji waktu ngan buntan ieu Laila teu diridokeun ku kolotna lamun kudu kawin jeung si Majnun, jadi cinta segitiga nyeri kahuluangan eta. Hese mun dijacahkeun mah urang ngambil hikmahna bae. Dina hiji waktu Majnun keur diuk di gigir jalan. Ngalamun manehna Kak. Biasa bae eta mah bari nyetel lagu Iwan Fals Bento. Ngalamun, begitu ngalamun loba jelema anu lalewat, 1 2 3 lewat. Ieu si Majnun nanya, maneh reka mana? Ondangan. Ka saha? Ka imah Laila. Emang Laila kawin? Henteu, adina Laila keur disunat. Lailana aya. Kenaon Laila? Ngajaga parasmanan, pager ayu. Da biasana dinu hajatan nu ngajaga parasmanan eta parawan lain nini. Eta politik ceuk. Naon sababna nu ngajaga kezo itu harus parawan? Karena bila mana aya lalaki ondangan rek nambah isin. Ja parawan anu ngajagaan. Tapi lamun nini nu tadi nanti nambah jadi bawa balik eta saboboko. Politik. Balik si Majnun ka imahna, begitu balik baju diganti. Nu tadina make baju biasa, make baju batik. Handap nageh lepis. Buuk make minyak rambut eueuh dijeuleuh, minyak jalantah aya dipake. Kabeh dipake lempang ka imah Laila set. Begitu lempang manehna nyeuleuh Laila di jauh, Laila ge nyeuleuh ka manehna, panyeuleuh-nyeuleuh beuh rindu terobati. Disampeurkeun Laila keur ngajaga piring. Piringna aya 3 antrian, 3 sampai 7 harita. Begitu 3 ka 7 Majnun ngilu ngantri. Antrian pertama beres, kedua beres, katilu beres. Pas meuje ieu leungeunna Laila endek mere piring ka Majnun, piringna dibanting ku Laila. Urang diisin-isin ku jelema anu dipika bogoh ku urang kan. Eta jelema nu aya dina ruangan seuri kabeh nyengseurikeun si Majnun. Sabab Laila ngabanting piring berarti Laila teu bogoh. Karena si Majnun teh nyaho eta jelema nyengseurikeun naon? Majnun ge ngiru seuri. Atuh bingung ban ya. Atuh jelema nu seuri kan mikir, ih aing nyengseurikeun si eta nyeuli seuri nu edan aing apa manehna ieu. Waduh, ditanya Kang nanya, ari maneh kunaon seuri? Atuh aing mangilu maneh seuri. Emang kunaon seuri? Atuh pan eta tadi Laila ngabanting piring berarti Laila geus teu bogoh. Apa jawaban Majnun? Lain Laila geus teu bogoh. Kunaon si Laila ngabanting piring supaya aing balik deui ngantri deui dan bisa memandang wajah Laila dengan pandangan yang jauh lebih lama. Di sudut mata seorang pecinta, dahar jeung asin asal dengan yang tercinta ngeunah eta kada beuteung. Apapun yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan kita itu yang terbaik untuk kita semua. Maka tidak ada yang rugi dalam acara ieu Bu. Kabeh ge bakal dicatat ku Allah jadi ganjaran. Eceun nu geus kaluarkeun perkorban sagadayana panitia, nu berkorban hartana, jiwana, ragana, tenagana, bahkan aya nu henteu berkorban-korban acan. Aya nu kitu ge kadang-kadang. Eceun nu geus ngeluarkeun sumbangan dan lain sebagainya dicatat jadi amal ibadah. Kula sok ingat di zaman Habib Soleh Tanggul aya nini tukang jualan opak. Ieu dongeng ngaranna. Ari cekolot baheula, dongeng eta 50% bohong, 50% deui henteu bener ngaranna. Atuh dongeng ieu ngan kolot baheula mah sok bener. Mana buktina kolot baheula sok bener? Yakinna ka Allah luar biasa. Ya eceun umur 60 70 mun boga anak nyeri beuteung tara langsung dibawa ke dokter. Beda jeung kolot ayeuna, kolot Gen Z mah langsung dibawa ke dokter. Anak nyeri beuteung dicokotkeun pang-pang cabe, daunna ditempelkeun dina beuteung. Bari maca jampena jang jauhkan. Pang-pang cabe lompatkeun nyeri beuteungna ka gajah gede. Eta lamun gajah bisa ngadenge, cek gajah nu nyeri beuteung anak sia kunaon aing nu disalahkeun. Tapi cager Kang, naon sababna kayakinan ka Allah na tasdik. Ya dongeng. Di zaman Habib Soleh Tanggul aya nini tukang jualan opak. You know opak? Yes. Opak is dangder in tutuk in kulup heula sagadeng.
we tau opak eta dagang opak aya muludan opakna disedekahkeun 5 jang muludan aya rajaban opakna disedekahkeun sakumaha hayangna bae eta masal ikhlas 2 3 disedekahkeun ieu dina hiji waktu ini gering opna me koma di rumah sakit begitu koma saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan hudang pas hudang ditanya ku anak nama ari emak ieu koma kebel amat kuat 2 bulan emang ngimpi naon di jero koma emang ngimpi neng unggal poe ngimpi naon eta di jero impian emak masuk neraka laju asal seuneu neraka rek nempel we ka awak set opak ngahalangan tuh eta kitu jeung kitu dah eta opak kono naon anu geus ka urang dikeluarkeun mudah-mudahan sing janten nilai amal ibadah amin. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad pengarang Ratibul Haddad di akhir zaman eueuh amalan nu bakal bagus jeung urang kecuali 2 perkara. Aksarul istighfar ngalobakeun maca istighfar da urang mah kadang ngalakukeun dosa sengaja, kadang juga tidak sengaja. Betul? Nu kadua aksarus sholati ala nabi ngalobakeun maca sholawat ka kanjengna. Dina kitab Irsyadul Ibad buah karya Syekh Jainuddin Al-Malibar muridna Ibnu Hajar Al-Haitam mun aya jelma maca Quran hayang kadenge ku batur layan fa latukbal ngan lamun aya jelma maca solawat sok sanajan solawatna dibaca hayang kadenge ku batur tetep jadi ganjaran sampai ka kanjeng Nabi alhamdulillah maulaya shalli wa sallim abadan alal habibika khairil khalqi kullihim sallu ala nabi Muhammad. Waktu menunjukkan jam 12 pas waktu Indonesia bagian barat meujeuh ieu kula kudu neruskeun acara subuh jam 5 kudu aya di Bandara Soekarno-Hatta Kang meujeuh diundang deadline jam 5 nggak boleh telat harus berangkat langsung ke Malaysia diundang Yunatan Upin Ipin jupetingna ke Jepang di Naruto anakna Boruto rek kawinan udah diundang tangga besan da ieu mah ulah ngadoakeun ka orang dia sing hasil maksud doakeun abdi oge sing istiqomah dan Allah wa iyyakum ajmain burung relan burung cendrawasih sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.